Dikawin hidup di kandung dugika kubra kadunya dimong-mong di ayun ambing tekendat di jaring di api. Ayeuna mangsa tumiba hidup mikawasa murba dikersakeun ku pangeran nyari hirup ku Bapa anu ngayuga tekendak ngapi ngejaring siang kalayan bumi mugia lengkah abdi kumalandang di dunia aya dina panangtungan Allah Subhanahu wa ta'ala salamet dunia akhirat. Dikawin hidup di kandung dugika kubra kadunya dimong-mong di ayun ambing tekendat di jaring di api. Ayeuna mangsa tumiba hidup mikawasa murba
beda panggiat marante